Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancomania salam dunya tepang dangudainya sareng aki. Masih di acara dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetap dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina. Dijembarkan manahna digampilkan rizkina oge ditebihkeun tina balai sarta mara bahayana amin ya robbal alamin. Sapertos biasa urang ngeureuh deui nya naraskeun hanca nu katunda dina jejer lelakon teu sampurna. Ya dongeng rekana kinyalira didongengkeun oge ku aki mugi-mugi wae katampi kalian kabingahan. Sarta tiasa jantan panglipur kalbu pangberah kana manah pangrepeh kana hate ubar ngabang balerkeun kacapenya saparantosna sadidinten urang dek kasab milarian kipayah atanapi keprak-kepruk ngajalankeun tugas rumah tangga sarta pikeun mulangkeun katineung dina mangsa katukang di mana urang teh hiburanna ngadarepong payunan radio nya ngadangukeun dongeng Sunda. Ayeuna mah ngadapongna payunan HP. Kangge anu nembean manco nembean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae nya. Ditoel palebatan loncengna supados saya notifikasi atanapi beja kana HP na sewang-sewangan upami akin teraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae urang salianti hiburan teh tiasa manjangkeun babarayaan sarta oge tiasa janten pangreah-reah dina raraga ngamumulai seni dongeng Sunda. Supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjir, tetep waluya dongeng Sunda teh di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda urang ngamparkeun deui sama kabuitanana sor atuh aya ceteh panas sareng ngawugna. Mangga kaparayun sadayana. Prung Kania asup kana mobil, Irpan ukur netep ka Kania dina panto mobil. Irpan teu sanggem lamun kudu ninggal anjeun indit Kania. Hari anu bakal nganter uih dugi ka Bandung Kania. Irpan mah moal ngiring. Tikoro Irpan kaburu seuseut cipanona kaburu murag manehna malikeun badana ninggalkeun Kania anu ngahuleng sorangan di jero mobil. Nempok itu batin Kania barontak rasa cintana mere kakuatan kadirina pikeun hojah tina talikungana dirga. Kania turun ti mobil tuluy ngudag ka Irpan. Gabrug Kania ngagabrug nangkep pageuh ka Irpan Lesmana. Sagala rasa pagalong ngajadi hiji. Teu aya saurang ge lalaki anu masihan kahormatan ka Kania saseueur Irpan masihan. Anu dilakukan Irpan dinten ieu di payunan ibu. Kania teh capek Kang. Bari tetap nangkep ka Irpan. Cipanon Kania murubut masihan tak-takna Irpan Lesmana. Mangsa anu katukang kawas anu mojokeun ka Kania. Pantos Kania pikeun mopohokeunana Kang. Ajarkeun Kania cara pikeun mika cinta anjeun cungcunan. Tambah Kania bari euriheun. Kania nyangkatkeun sirahna tuluy neuteup ka Irpan Lesmana. Imut Irpan anu mekar pinuh ku kabagjan mapag teuteup panon cureleuk Kania anu pinuh ku sorot kadede. Keur kitu angin datang ngoyageun sakur tatangkalan anu keur karembangan di taman eta pila. Kembang-kembang kawas anu ngahaja. Nyimbehan kadua insan anu keur dilanda cinta sarta asmara kawas anu milu bunga kanu duaan. Rusmini anu nempot ti kanggangan imut. Bungah nempokannya jeung Irpan anakna geus ngahiji.
Poe-poe saterusna kawas sawarga pikeun Irfan bareng kania. Daya waktu nu kaliwat dibeakeun pikeun terus bebarengan. Rayu cinta memang moal katahan. Dina awal-awal asmara, sajuta carita, sajuta rasa ngayasan awal mula cinta. Sagalana katenjo endah, sagalana katenjo ngeunah. Kawas hirup teh teu pernah boga masalah. Saminggu ti harita Irfan nganter kania ka Bandung. Anu maksud nama pikeun nepungan Hamdan anakna kania anu dititip di asrama sakola Hamdan teh ukur diurus ku ninina. Ari sagala pangabutuh nama dicomponan ku kania liwat transfer ti Dubai. Hamdan kacida bungahna nempo indungna datang teh. Hamdan lumpat muruk kania anu saterusna ngagabrug nangkep ka indungna. Malah ku kania dibejakeun yen Irfan teh bakal jadi bapana Hamdan. Hamdan anu geus lila sono ngarasakeun kanya anu jadi bapa atoh kacida bakal boga bapa teh. Komo deui Irfan teh nyaheun pisan ka manehna. Teu sirikna sagala diwowoy sagala kahayang Hamdan dicumponan ku Irfan Lesmana. Kania diantar balik ka imahna ku Irfan sacan kania turun tina mobil Irfan teh cumarita. Kania ulah hilap enjing dongkap ke kantor Irfan di hotel papandayannya. Irfan tos ngangkir pangacara pikeun hiji hal penting. Hal penting naon Kang? Tanya Kania penasaran. Irfan ngaluarkeun map tina tas dinasna. Ieu dokumen pipirakan. Diaos sing taliti teras ditanda tangan. Satos eta Irfan anu bakal janten walina Hamdan ka payuna. Irfan teresep sesulumputan tina masalah kania. Cek Irfan bari ngasongkeun kertas dokumen ka kania. Bari leungeunna ngageter kania nampanan eta berkas terus ungeuk bari turun tina mobil. Kania muru ka imahna kolotrak mukakeun kunci panto tuluy abus ka jero imah. Pikirana kumalayang aya rasa bunga anu pacampur jeung rasa sieun dina jero hatena. Kania murageun tasna dina kursi tuluy ngahurungkeun kipas. Sabab poe eta karasa manibayeng yang panas. Tapina barang ngareret ka arah dapur jajantungna ngadadak ratuk tutunggulan. Sabab ningali aya sangku jeung wawadahan parabot dapur anu pabalatak di handap. Kania lalaunan lempang ka dapur. Red ke arah kamar, panto kamar geus muka. Kania belok muru ka jero kamarna angin nebak di jandela anu ngawag muka. Kania ngerasa heran sabab pas ditinggalkeun mah kayaan jandela jeung panto teh rarekep narutup kabeh da dislotkeun ti jero ku manehna. Muka ku angin kitu. Atawa aya bangsat anu asup. Tapi da tipi jeung nu lain ge teu leungit. Ku angin paling ge. Ceuk rentos Kania di jero hatena manehna meundeutkeun deui jandela anu muka tuluy panonna rurat reret nitenan kamarna. Barang red ka kolong risbang ka ciri aya suku jalma anu katembong di kolong risbang. Atuh deg bae dadakan ya beuki ratuk tutunggulan. Tapi manehna penasaran. Lalaunan kania cingogo terus noong ka kolong risbang. Breh aya saurang lalaki beungeutna meuni kotor bari jeung bala ku jenggot jeung kumis. Teu kaurus sigana mah keur nyumput we ngadepong di kolong risbang. Kania kacida ruasna sangkana teg bae eta teh bangsat atawa jalma jahat. Kania lumpat ka dapur tuluy nyokot peso dapur. Saterusna muru ka panto hareup maksudna marek kaluar ti imah pikeun menta tulung ka tatanggana.
Tapi na jalma anu nyumput teh kaburu nyusul kania malik bari ngahembatkeun peso anu dicekelna orok kaya gerakan anak handeg sabab pigeulangna kaburu dirawel ku leungeun kenca si jalma asing teh. Ari leungeun katuhuna ngabekem bibir kania maksudna mah supaya kania teu ngagorowok menta tulung. Ulah. Cek si eta lalaki maksudna mah ulah gogorowokan. Kania anu geus rek ngagorowok sakuatna sanajan dibekem jadi jempe. Kania teh boga sangka goreng yen eta jalma teh bakal ngaroga hala dirina. Kuring decan maut. Kuring mah masih hirup. Ieu kuring, dirga. Cek eta lalaki bari neuteup seukeut ka Kania. Pluk peso dina leungeun Kania ragrag sapada harita. Asa aya saleser tengah poe anu nyamber kana diri Kania. Ngadenge eta lalaki teh ngakukeun dirga salakina. Panon Kania buncelik nyidik-nyidik rupa si lalaki anu manco hareupeunana. Ieu teh kuring, dirga Kania. Dirga nyarita deui bari panonna neuteup antep ka Kania. Leungeun katuhuna nu ngabekem baham Kania lalaunan dilesotkeun. Kania ukur olohok bengong reuas anu taya papadana. Kayaan dirga harita awakna kucal kumal bari buukna jabrik kumis godeg jeung janggot panjang teu kaurus. Kayaanana persis buronan anu keur diteteangan ku polisi. Leungeun katuhuna ngaragamang kana pipi Kania tapi Kania mundur salengkah. Kania, akang teh lapar. Di mah geuning daya anu bisa didahar. Kania, pangneangankeun kadaharan akang lapar pisan. Geus 2 poe acan dahar ieu teh. Cek dirga. Sorana rada ngageter nandakeun nahan lapar anu banget. Kania ngajewang tasna tuluy muru ka panto. Kania, hare ka mana? Cek dirga pinuh ku kasieun. Di mah teu aya dahareun, kuring rek balanja heula. Walon Kania, dirga gancang mukakeun panto bari nyurungkeun Kania kaluar ti imah. Gancang balanjana, terus gancang balik deui ka imah. Cek dirga bari gagancangan nutupkeun deui panto imah. Kania gagancangan lempang muru ka arah warung anu teu pati jauh ti imahna. Di deket warung teh aya pos polisi, aya 2 orang polisi anu keur jaga bari ngobrol jeung baturna. Dina hate Kania timbul niat rek ngalaporkeun dirga ka polisi, tapi hatena mandeg mayong, ham-ham antara tega jeung teu tega. Keur kitu HP anu disimpen di jero tas Kania disada. Kania ngaluarkeun HP-na ditempo si oreng telepon ti Irfan Lesmana. Batin Kania perang sabil nah rek bebeja baik itu ka Irfan atawa ulah. Tapi Kania mutuskeun hayang nyaho heula carita ti dirga. Nah bener manehna teh jadi teroris atawa henteu. Di tempat sejen Irfan mundar-mandir bari sabaraha kali terus nyoba nelepon ka Kania. Tapi boleh teu aya jawaban. Hate Irfan jadi hariwang sarta salempang. Hariwang bisi Kania teh kumaonam. Bisi aya kajadian goreng anu nimpah ka bebenena. Kocapkeun di jero imah Kania. Dirga keur ponyo dahar. Cicalebekannya an pisan laparna teh. Kania manco hareupeunana, Kania ngaragamang kana suku katuh dirga anu dibeungkeut ku kaen meunang nyoehkeun tina bajuna. Sigana bae sukuna teh tatu. Teuing tatuna mah urut kacuga kunaon ukur dirga anu apal. Dirga narik sukuna tapi Kania tetap narik suku dirga tuluy muka beungkeutanana. Tatu dirga diubaran ku Kania, tatuna dikumbah ku antiseptik tuluy diperban ku kain kasa. Dirga eureun daharna, manehna nitenan kalakuan pamajikanana. Geus 5 tahun leuwih, akang teh sono ka cinta anjeun, sono kana kanyaah anjeun Kania.
Cek Dirga bari dampal leungeunna ngaragamang kana pipi Kania. Kania mundur. Kunaon? Akang teh salaki anjeun Kania. Dirga rada heran nempo pamajikan anu bangun teh suka lamun karampa ku dirina. Tapi saur polisi akang teh jantan teroris. Ngagabung sareng GAM. Pamikannya lapor ke polisi tangtu akang bakal ditewak, dicerek. Oge diri abdi. Kumahangke nasibna Hamdan. Gombrang, sada piring didupak ku leungeun Dirga. Anjeun teh percaya kana omongan polisi. Anjeun teu tanya ka akang heula secara langsung. Kumaha jalan ceritana? Naon anu geus kajadian? Kania dengekeun. Akang teh ditahan bareng jeung urang Amerika nu opatan. Sawaktu mobil kami nuju ka Banda Aceh, dipaya maligoe kami teh dihadang ku rombolan GAM jeung teroris. Kami limaan disandra. Kami kabehan dibawa ka markasna nu aya di Leuweung. Akang disingsieunan bakal dipaehan lamun teu nurut ka maranehna. Maranehna teh marentah akang nembak salah sahiji urang, nyata urang Amerika. Akang kepaksa nurut daripada akang anu kudu ditembak. Nyatana kejadian akang basa nembak urang Amerika teh ku pihak GAM direkam, tuluy dikirimkeun ka pihak polisi. Tiap poe akang disiksa supaya mempohokeun sagala anu aya dina diri akang. Tuluy ngagabung ka maranehna jadi bagian pasukan GAM jeung teroris. Hiji mangsa maranehna mampir ka pasantren Ustad Rohiman. Akang nyaritakeun sagala kejadian anu karandapan ku akang ka Ustad Rohiman. Bari menta bantuan pikeun ngaloloskeun diri. Ustad Rohiman purun mantuan kami opatan bisa ngaloloskeun diri. Tapi nyatana sakuriling tapel wates daerah kekawasan GAM teh geus dipasangan ranjau darat. 2 urang Amerika tiwas nincak ranjau. Akang jeung nu lainna katewak deui. Ustad Rohiman oge dihukum. Sukuna ditembak ku anggota GAM. Sementara hukuman akang dikurung salila sababaraha taun. Dirga ngarandeg heula cuma ditana manehna narik napas panjang tuluy ngarahuh bangun seunggah. Geus kitu Dirga nuruykeun deui lalakonna. Inget sawaktu akang indit. Anjeun ngadoa pikeun kasalamatan akang. Ukur paninengan eta anu nyeun akang tetep sadar, ngajaga akang tetep hirup nepi kiwari. Akang sumpah pikeun tetep hirup sangkan bisa mulang ka imah, mulang ka anjeun Kania. Gusti ngajawab kana doa akang. Markas GAM teh kabanjiran. Kurungan akang teh hancur katinggang tangkal anu rungkad. Akang jadi boga deui kasempatan pikeun kabur. Akang lumpat, terus lumpat salilamang bulan-bulan nu antukna tepi ka dieu. Cek Dirga bari rada ngalimba kabayang deui sagala kasangsaraan anu mang taun-taun dirandapan ku manehna. Tapi na saurang kitu aya anu percaya kana carita akang, teu saurang oge. Tapi ka anjeun ge acan percaya ka akang Kania. Dirga netep seukeut ka Kania. Abdi teu apal Kang. Walon Kania bari ngaleos ka dapur mawa piring kotor urut daharna Dirga. Dirga nuturkeun ka Kania. Kania, nyiaran mobil. Akang jeung anjeun kudu buru-buru indit ninggalkeun kota Bandung. Urang mimiti hirup nu anyar. Dirga ngaragamang kana tak-tak Kania, tapi Kania mundur. Kunaon? Anjeun kunaon Kania? Naha? Dirga tekebat nyari tanah sabab kadenge sada suara HP anu aya nu nelepon. Saha anu nelepon? Saha anu nelepon ka anjeun dina wayah kieu heh? Dirga muruk ka tengah imah terus nyokot HP anu aya dina jero tasna Kania. Saha ieu Kania? Jawab. Saha manehna? Saha manehna teh? Dirga paromana rubah pinuh ku rasa curiga jeung ambek. Irfan, abdi teh damel ka anjeunna. Anjeunna teh
hoyong nikah ka abdi. Walon kania bari sorana rada ngageter. HP disada deui dirga nempo ngaran Irfan anu nelpon. Teu anta parah deui hiu brak. HP teh dibantingkeun tarik nakar ku dirga Satakertanaga. Dina kayan kitu kentreng-kentreng di hadapan imah kania anu kentrang-kentreng. Dirga gancang ngintip dina jandela. Si horeng nu kentrang-kentreng teh tukang kupat tahu. Aya tukang kupat tahu akang masih lapar meuli ka itu. Bari jeung pangbelikeun ki dalang saporsi. Pohara pamiarsanya. Kebagian wae ka aki mah nya. Sakitu heula panginten dongengna pamiarsa, cag urang teu heula dihandelem sieum, gesan sampeureun urang tunda heula dihanjuang siang gesan alaeun. Dalakon teh sampurna bagian anu kagenep pangintennya dinten ieu teh. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngadangukeun oge satia ngabandungan ngarojong kana dongeng-dongeng aki bilih palai dongeng nu sanes tiasa di Bandungan di channel Tepas Sunda sareng di channel Kidagar Officialnya. Ayeuna mah akina bade maosan heula pairan utos lebat bilih aya nu kedah diwalon eta napi didugikeun salam-salamna aya Kang Asep Saipullah. Assalamualaikum ki. Waalaikumsalam Cibuntu ki. Hadir manco sumuhun atur nuhun teh Esther Adele toge satia salamina teh Hanita Parel oge satia calik dina jojodogna nyarengan aki ngadongengnya. Kang Agus Somantri oge pogot meneko saurna Telinda Imut oge sami Bandung pogot ki. Tendan Ramadhani hadir Garut ki sumuhun teh Tami Maliha pogot di palihan Ciamis. Kang Setia Budi manco mania Tasik tehnya hadir bade ngopdud saurna. Kang Junaidi Junad manco mania Tangerang hadir ngiringan manco deui dongengna Kidagar Hanupis dongengna sami-sami Kang. Kang Prabu Arjuna mantap saurna hatur nuhun. Teh Yulinda Belia oge Hanupis akiku sami-sami. Aya Eded Karnadi Kudus hadir manco mania hatur nuhun. Teh Tin Sophia oge Cirebon manco ki pamugi akina sehat amin. Aya Kang Etobli ti Pasuruan satia manco aki sumuhun atur nuhun. Kang Badaria Kemuning Assalamualaikum ki. Waalaikumsalam kumaha aki damang alhamdulillah Badaria Kemuning manco teras atur nuhun. Aya Celis ti Tasikmalaya Kebon Tiwu tehnya hadir manco mania atur nuhun. Aya di Kuningan ada pencermai Kang Maman Sibalagadona oge hadir. Kang Asep Suherman ti Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam alhamdulillah tos medar deui carios teu sampurna ti channel manco maneh hatur nuhun ki mugi akina aya di kawilujengan sareng kawalian amin. Kang Wawan Setiawan Dubai hadir manco ki hatur nuhun mugi aki sakeluarga sehat walafiat aya dina kabarokahan amin. Hatur nuhun sami-sami. Aya Asraful Nur Islam Mijanur alias Teh Rina nya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oman hadir ki abdi. Ka abdikeun we ki Pak Irpana. Oh kitu mangga. Siap. Oman ka Dubai caket pangintennya. Teh Eni Suhaini alhamdulillah tiasa manco deui hapunten nembe hadir aki sibuk seueur padamalan teu tiasa dikantunkeun sumuhun tenang wae nya sareng aki mah. Mangga nyanggakeun dongengna. Kang Cecep Muhammad di Cililin KBB hadir. Oge Mama Handri Maulana Karawang di palihan Dubai Karawang na alhamdulillah sapertos bihari manco deui kiprung waluya sapapaosna amin. Teh Tini Martini di soreangna hadir manco tetap satia sauna hatur nuhun oge manahnya. Waalaikumsalam alhamdulillah hadir manco ki dongengna prung sami-sami di Sumedangnya manah. Aya Usen Ahmad Assalamualaikum. Waalaikumsalam alhamdulillah Sumedang manco deui ki sumun. Hatur nuhun ka sadayana. Pamirsa sadayana banginten sakitu heula nu tiasa kapihaturnya. Hakina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca. Thank you.